lain ai mana kumaha kalakuan Kumaha naon bah? tadi kitu tempo-tempo na teh mana teh saguan uang pisan Ringes kumaha deui atuh bah? cara batur ikhtiar Ikhtiar naon atuh bah daun geus sagala dipigawe geura. Aing nyata. naon pigawe teh mana buktina ning teh sugan tuh Justru eta aing teh bah teh jara di duit euy. Aing teh geus lumpat ka ditu digawe teh usaha teh euy. Kieu keneh, lumpat kitu, kieu keneh. Pokona geus beak dengkak usaha mah bah urang teh euy. Kela geus rada frustrasi ieu teh. Urang mah. Ari kitu ada kumaha terusna. Terusna we. Ai kitu kakuan teh kumaha geus sepuh itu judulna. Teuing atuh euy. Duka digotong, duka kumaha ya teh ujung-ujungna mah. Entong digotong, digusur, ai gotong kudu aya batur. Digusur kumaha ieu teh. Kapan ai digotong mah kudu jeung batur, ieu mah batur urang sorangan digusur abak. Ngaruksak ka inti mah ulah kitu-kitu teuing atuh euy. Kapan geus bingung ka itu ka dieu, mending ngagu digusur abak. Mesti gusur kumaha? Yeuh, lamun hayang babarinya urang teh dibuligiran di tataranjang. Heeh. Dur cerong. Tuluy ka itu musafir, kuatur cuman air mere-mere sesaan we gitu. Aing parah eta menitah teh aingna. Kapan ngara babari? Aing saratna teh kumaha tuh bae teh hayang bisa kitu teh. Kudu gelo heula maneh. Naon? Kudu gelo heula maneh. Nyir. Atuh mun kitu gelo mah kumaha tuh meureunan? Kapan nu gelo mah nya teh teu wajib salat, teu wajib zakat, teu wajib puasa. Bebas urang teh. Genah kitu mah gelo mah geura. Nya euy. Genah. Teu mah capek eta mah gelo mah. Mah capek. Moal. Mah capek pikiran. Moal ada urang geus gelo teh geus teu beak akal geus eueuh. Nyir euy. Ari dahar kumaha baneangan dahar urang Dahar teh kapan urang teh jam di tataranjang urang teh turuy ka bibir batur cicing gitu. Satungtutan mere mah cicing di bibir batur teh. Heeh. Kengeus batur teh. Yo, encan tongki wae di dieu can heuh dahareun dan tu ka anu tuh pindah ka imah itu tuh. Cicing di babanceng to ka ieu mah urang di pipir we nambahan sapa teh ge. Mere dahareun pindah di kitu we can ku batur we. Bongan si anu cenah cenah nyingkah di bar dahareun nyingkah. Gitu teh. Aing euy. Asa rada betah oge nya euy. Betah kitu ge rada sok. Jadi urang teh masalah. Moal ada eueuh kewajiban we wakal teh ya. Wakal teh ya. Oh, wakal. Lamun menta ka batur duit bakal mere. Mere berasa kepaksa batur teu mere mah dagoan we. Nyir euy asa mending bah euy. Sok ajaran da. Tapi bakal beunghar mah bah euy. Ai beunghar mah moal. Aya patokan urang eusi beuteung we urang. Tong mikirkeun naon deui. Udud bakal kabeuli eta teh bah. Kapan menta teh ya udud teh? Anu mere duit balikeun atuh kana taeun. Na udud. Kana udud. Bakal bisa ngopi mun kitu bah. Bisa jeung dahar mah kerja soranganna meunang we. Sebeuh mah urang mah kayak SCS yang kene da malah mun sare euy. Adina kokocoran ekna pipir batur yang naon mah geureukeun. Baru ngageureuk. Oh. Betah kitu mah bah euy. Betah nya kudu gero heula. Bakal ngomongkeun mah bah euy mungkin. Akeun bae tong diantep ngomongkeun mah. Lain bakal keheul urang teh bah, mun kitu bah. Kapan urang mah maya ka keheul, bayan mah naon ka urang mah. Da geus eueuh teh akal urang mah. Masih kumaha teh mah urang mah. Bakal mal aya mikiran naon kitu mikiran pagawean moal aya kitu bah. Moal, bebas eta mah. Bebas nu gelo mah. Betah atuh nya bah euy mending kitu nya. Betah kitu geus sok. Urang ajaran bah arek. Amung deh ka. Hah? Amung deh aing mapatan. Mapatan maneh. Betah bah. Ai deh ka geus kolot tuh dah.